Masalah tuba ari ieu eta masalah ba alias masalah Abdullah bin Al-Husain bin Abdullah Bafaqih. Al-farqu ari perbedaan baina dukhanin najasati antarana haseup tina benda najis wa bukhariha jeung uap atanapi kepulan atanapi biogas tina benda najis. Annal awala sanyana nu pertama alias dukhanin najasah eta teh ingfasola narima terpisah tina benda najisna biwasitotin nari dengan pelantaraan seuneu. Wasani sareng ari nu kadua alias bukhariha eta mah labi wasitotiha pisahna tina benda najis teh henteu dengan pelantaraan api. Qalahu Asy-Syaikh Zakaria, ieu teh adalah pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa qala Abu Makhromah, menurut Abu Makhromah huma mutaradifani, dukhon jeung bukhor adalah lapad mutaradif alias sinonim. Ngan fama ing fasola haseup atanapi uap atanapi biogas anu terpisah tina benda najisna biwasitotin nar dengan pelantaraan seuneu eta mah panajisun hukumna najis. Wa ma la pala haseup atawa biogas atanapi kepulan anu terpisah tina benda najis henteu dengan pelantaran api eta mah pala hukumna henteu najis. Jadi anu namina biogas tatkala terpisahna tina zatna najis henteu dengan pelantaran seuneu henteu dengan pelantaran api eta mah henteu najis. Amma nafsu sya'lati anapun ari datiahna sya'lah aya lisanun nari alias lidah api, datiahna lidah api alias seuneuna tina benda najis modelkeun suluhna kakeunaan ku najis tah eta seuneuna tina suluh anu najis fatohiratun seuneuna mah datiahna seuneuna mah eta teh hukumna suci. Lidah apina ogenan untabanana eta sami suci qot'an kalawan pasti. Hatta lau uktubisa minha sehingga lamun mah diambil tina eta sya'lah tina eta lidah api fi syam'atin seuneuna diambil dipake ngahurungkeun di lin lam yuhkam binajasatiha eta lilin eta seuneuna lilin teu dihukuman ku hukum najis. Jadi anu najis mah haseup anu terpisah tina benda najis dengan melalui api, dengan melalui seuneu. Najis eta hukumna mun saeutik mah dihampura, lamun loba mah teu dihampura. Anapun ari biogas mah tatkala terpisahna tina benda najis henteu dengan api mangka eta suci. Datiahna seuneu tina benda najis eta seuneuna suci. Qot'an kalawan pasti. Wallahu a'lam bissawab.